kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nyana ngetrok-ketrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum. Kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna. Di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum. Padahal mah teu sabakatul hiber acan nya iman. Teu iman sama sekali. Masyaallah. Ieu ku ari di urang teh. Ya Allah anu pake dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah. Bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina salah anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris, tidak bineka tunggal ika. Jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika. Nah, ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum teh tiga acan. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mumin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggap ideologina sarua dan lain sebagainya sarua, bahkan make kopiah, bahkan make samping nyana. Weh, make samping make kopiah. Tasbih mawa kafir padahal kafir. Ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya di balik eta teh padahal mah eta teh dek nyokot hate urang dek galuluhkeun urang engke satu saat urang bakal ditincak ku manehana. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun. Nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah. Ulah-ulah aya naon kakarak dibere demo 212 bae ge. Sieun kafir teh gadege Allahu Akbar. Sieun. Eta ge encan nyaan eta kakarak lalaudan tah lalagaan. Keges nyana makan orang Banten teges moal make samping moal make calana sataranjang. Orang Banten emang kumaha gitu jana mah. Pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku jana. Banten emang kumaha gitu. Ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan. Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat kana mah asal perang geus. Banten mah kos kitu jana mah. Henteu geus teu jaho eleh teu jaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut we pokona mah. Mun ditanya deuk ka mana Jakarta, deuk naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona saha bae. Banten teh bae. Teu puguh nya mah Banten mah. Ye, bagus urang Banten tarurun. Nah, kamari kan can tarurun tah maka karak lalagaan doang. Je, awas. Deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta. Membabi buta ujianna. Kuari gaya nunggu ngasa golok bae. Kadang-kadang anak dan coba.
boga sejarah Banten mah dia bakal perang deui engke jeung Baduy aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia tapi kaluhun aing eta perang jeung Daria ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia ku aing dek di negara dia saha nu hebatna jadi aing mah harebat kabeh tapi aing ge bakal ngeleh tapi tetep we aing bakal perang jeung dia eta bahasa Baduy eta campur Bandung setik tuh la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuari terus we ka urang teh terus ngadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolahkeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerak di mana kita kudunya tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema anu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu ieu misionaris di urang teh kos karana itu tah horenganan deuk mawa si eta nu saurang deui teh sakarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah anu nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh deuk kubah atuh si eta jeung si eta awan Indonesia teh kajian teh urusan zahir ieu ja asli mah Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hareupeun mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik tiga-tiga walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya mah kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak wari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam perang teh hikmahna seperti kos kitu ambalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan di Perancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngarumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika kuari nu arasup Islam loba orang gedean ke arasup Islam di numantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di urang di beulem ku NU masalah ieu mah keur carita alal haq masalah teman meulem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah kunaon mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh atuh geus we teh kudu dibeulem politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocana teh mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon ge sabodo sia tapi nu jelas mah eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul endek aya naon sih di Perancis di Inggris di Belanda dikibar-kibarkeun serentak ibadat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di urang nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bawan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang batu nya huruf ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha di kieu-kieukeun
dikieu-kieukeun kalurah ge lah nih ya nggak boleh ya cak lurah aing aduh ngaladenan salah teu ngaladenan sah camat ke camat banget dah ya bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudna nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ye kula ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah muhammadur rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga sebagian orang NU meureun embung ka sorga atuh tiang kitu bae meureun ye cenah tah sapira naon ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meuleum eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bakena naonan atuh bakena daekanan kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh steril atuh ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan paeh urang tuh kaget sia kan aing ge kaget lau yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhala kafirmasianan kamu minin kusian-siananya nama sebenarnya mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana kusian-siana kamu minin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkeun diri niscaya lawallau ilai nyana bakal berangkat menuju guha law yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawallau ilaihi taya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri hum yajmaun gegeraan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kana ritu ngan osok ge be eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk di bandara numpuk kafir deuk ka Singapura nyalametkeun diri ieu ayatna orenganan ieu ayatna tah law yajiduna malja'an law magharatin law mudakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean deuk dibawa ka luhur melalui Apollo deuk cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh teh jan paeh jan Bush paeh jan modar tinggal Obama encan mah encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh bau raja anu luar biasa diktatorna sarua bae pararaeh kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur ku hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah sakjana ini aing bisa paeh di luhur
Masya Allah dikirim di handap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakali geder ngirim roti doang. Wah cak Amerika aing kewalahan geus kieu mah deh elek ku ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal nya ngetrok-ketrok jendela kapal es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paek kabeh atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu i muslim aja kos kitu teh muslim benda kerep Masya Allah nah ieu udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cerbai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal diketrok muslim es cak Belanda waduh makanya nundek di bomna benda nu dimaksud nyana nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik nah Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur gesan cek Amerika gesan geus ulah nyeun Apollo ulah nyeun tah teu kudu waliullah man teu kudu nyeunan Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zamzam set eta muncul di dinya di batu Quran dan bari gideug kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae nah ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun sian la yajiduna maja lamun manehna mararangi jangungsi atau ngungsi ka Singapura guari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun teu kapan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi teu ditahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok orok Banten maksudna atuh orok pandai gelang maupun bagi sambel nah ya cara tangga diturunkan aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos kitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke ngemudek bebenerana engke mohon kuariku siapkan siap pencap-pencap siap kan kuari aing bisa kan sakitu doang atuh siap ji di hadapan kafir orang ulah diome yai ya atuh leh horenganan aya ayat teh ieu mah kebeneran ye
law yajiduna malja mun kafir-kafir teh manggihanjang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajmahun niscayanya datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajmahun bari gegeraan law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajmahun cepat kana kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasuk maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaihi niscaya manehana datang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua malja'a ngaranna masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh dalain perang enak siksa. Di Baghdad ya perang mah lain kitu, di Suriah ya perang mah lain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hareupan, adu kekuatan tentara, perang ngaranna. Di mah lain kan bom budak leutik nini ake-ake dedet lain perang. Penganiayaan kan. Perang mah adu kekuatan nyana ge geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajen hukuman mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin mah heran eta asal geus ngahareup jeung musuh bae jelema nu tilok salat bae geus nya sundatan sia ku aya eta tilok salat eta tilok salat komo nu sok salatna la ilaha illallah paeh sorga ai syahid ai pikiran aya kadinya menang luhur agama ulah nu salat ulah wa nu salat nu sok judi nyampe ribut ya dadinya tapi waya perang mah nah hai tadi musuh teh geus tinggalkeun kartu perang sasalaman iya perang hayo salat henteu naon henteu aya encek cek hanya sial Islam madak adu kekuatan yang Islam ulah curang eleh di mana-mana tesieun ku tentara Amerika ya lah tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang adu kekuatan kahayangna Islam mah kahayangna Islam dipapatkeun sia niupan eta emang naon dibaca eueuh heuy aya ge diupan mah anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah tarolol budak Indonesia mah kos kitu geus teh jawanan perang teh jadi lalagaan ya Belanda emang kumaha gitu je pakai lalagaan perang teh kurang Indonesia mah nah iya lamun adu kekuatan adu hareup kahayangna kom orang Banten orang Madura orang Jawa Timur orang Palembang orang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh adu hareupan jeung kafir kahayangna nya itu kamari orang Banten anu cicing di Aceh orang Banten cicing di Aceh haju ku urang Aceh teh ku naon kana ku gam manehanana kan dicurigai urang Banten diseret urang Banten ieu halal hak diseret set begitu diajak ka leuweung teh seserian begitu diajak ka adu kekuatan hayo boleh saja gelut heula ieu mah gelut di Aceh lain lalagaan gelut ieu mah bebeja jelema ka kula gelut ieu mah eleh itu belum ada apa-apanya saja. Banten sial tak kebenaran nu diseretan jago deui. Aduh nu kabeneran jasa eta. Atuh lamun Banten sieu mah nu diseretan atuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalam selesai geus.
eta ku kabeneran nu gagah di seret watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten eta orang Banten kabeneran jasa Masya Allah adu kekuatan lain hiji lain dua siji dua tilu nyana sorangan menang ada bebeja ka kula eta kula ustad bingung kula ge ustad apa kiai sih namanya cik teh mamang eta bisa hebat kos gitu kan pernah kula cenah sekarang puasa ge lasa tuh sabaraha cakena tapi ku Allah geus dibere kitu ben timbul keyakinan anyar mukmin mah asal atuh ulah perang ngaluhurkeun agama Allah cewek neng ulah sieun neng satungtung nyawa aya di kandung badan kakak neng pokona ulah sieun kakak kalang dadana Masya Allah Karim aduh eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung cewek wah nah ilah sieun sabenerna mah kafir mentek urang teh aya dua tokoh di Indonesia satu Habib Rizik geus teu aneh dua Habib Lutfi menenangkan umat sarua ketika orang nyaritakeun Habib Lutfi tenang nyaritakeun tentang pilpres amati ku urang pilihan nanya kan apa Jokowi apa Prabowo nyana mah lain Jokowi Prabowo ahli toriko menenangkan umat disangka ke Jokowi boleh disangka ke Prabowo hegahe nyana mah masalah menenangkan umat supaya tenang datang Habib Rizik tidak mau tahu kita demo lagi takbir tinggal kula resep ya aing resepnya saya Habib kabeh deh Masya Allah resep kula mah resep bae tah iya resep deui itu atuh resep naon sebabna atuh kabeh ge ngangkat agama jeung bangsa jeung nagara deuk kumahan beda tipeuna doang di beda tipeuna doang tuh kan ulah disangka iya lamun urang nyangka Habib Lutfi ka Jokowi kalantaran nyaritakeunana NU nyana datang ke TNI daratan kanyana pertemuan jeung TNI maluru nyana diundang ku Kapolda nyana diundang ku Kapolres nyana diundang ku Kapolri tuh kayak ngobrol jeung Menteri Pertahanan ya kudu ngobrol jeung atuh segala nu kamari jadi panglima teh sakara gatot tuh ngobrol deui jeung tentara hese nyana mah sebab naon atuh ahli toriko memual bisa dititah boro-boro sakelasnya ketua toriko sakelas nu biasa bagi ahli toriko mah moal kumaha aing bae tah urusanana ngomong keur ka dieu keur ka ditu kan nu penting tenang toriko ngaran menenangkan umat tah eta orang kan senang tenang gua datang Rizik atur resep ae urang gua berarti kan sarua nah urang udah salah membaca yes urang tinggal urang ngadoakeun Masya Allah mun eueuh nyarana mun eueuh nu nyana deuk kumaha coba ayeuna gar deuk kumaha NU puluh tay pletoy eta urang ngandalkeun NU nya waduh urang nu seneb nyana nu manggung urang nu seneb atuh itu mah sarua jeung nyanyi teh akur jeung NU teh nah nyana anu keur main urang nu seneb lah tapi kan aya Habib Lutfi tenang ku Allah geus diciptakeun model kos kitu tinggal sing hade urang kahareupna nah tinggal urang berbagi penilaian nah kajeun sama urang bangsa kitu naon bangsa Indonesia ieu kafir kafir mah neangan engke pemilu teh deuk ngungsi cieun nya mah kuari tiket jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba jasa je sieun nya mah besi aya huru hara di Indonesia urang Indonesia deuk ka mana deui sanajan sieun ge deuk lumpat ka mana ka Singapura boga duit ge teu bisa nya meuli tiket ka Singapura
Teu bisa Haji Pendi dibere duit tah kita ke Singapura meuli tiket tak. Coba deuleukeun di mana? Manya meuli tiket di Cimone. Ya, ke Merak sama tuh. Kula ya misalnya kula boga duit. Aju diajak ke Singapura, ke Singapura. Aju jeung Haji Pendi, aing mah teu jadi. Entah, kajian teu nyaho Singapura. Emang kurang mau datang aing mah kajian kuku bage ngandalkeun nyana ka Singapura deh ka Merak. Atuh teh nyaho aju geus asup ka bandarana ge leumpangna ka mana nomor sabaraha teu ceuli datang ka nyaho deui. Hese mata kula mah lamun ka luar negeri neuleukeun nu mana ya nu nyaho nu mana jelok nuturkeun nu teu nyaho. Sebab naon engke geus ka ditu balik deui. Capek. Kula pernah nuturkeun nya pajar nyaho atuh terus bae terus horeganan salah. Bener marah salah ban urang aki-aki. Teu marah urang capek ban. Adena bae. Eta kos kitu tah. Mantak ilmu teh ilmu pelba ieu nu mana nu dipake pelba ieu nu mana dipake kudu neuleuh di lingkungan. Leulah orang-orang kafir sieun ka mumin sehingga manehanana neangan jangan si urang manggeus teu kudu kikituanan tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia aman, perjalananna tentrem, segala rupanana tentrem, ulah aya huru-harana naon sehingga urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah tenang jeung tentrem, ningkatkeun derajat urang ka Gusti Allah tenang jeung tentrem sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Polisina mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, TNI na mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, PNS na mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, urang kiai ustad santri kabeh pedagang na mudah-mudahan diberi bunta mata hatena sehingga ulah ayana naon di Indonesia menghadapi pilpres dan selanjutnya. Bibarakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Munir Nabi dakeun nyanang ngaji-ngaji bangsa tafsir Kasyaf, tafsir Fahrul Razi, tafsir Ruhul Bayan dan lain sebagainya. Sebab cek nyana tafsir-tafsir tersebut itu adalah buatan manusia-manusia ortodok yang tidak pernah tahu tentang situasi dan kondisi. Ya, wari ayat tafsir baru sih ada. Di jerona nyaritakeun gegede nama tentang Yerusalem Masjidil Aqsa. Di jero eta tafsir teh aya ke cerita tentang Masjid Aqsa ayat 3 ternyata di jero tafsir eta. Aqsa nu asli, Aqsa anu sarua zaman harita jeung aya Aqsa anu buatan baru. Aqsa buatan baru mah eta teh geus teu dipercaya tinggal aya deui dua deui. Nurutkeun cek di tafsir eta nu asli teh Aqsa nu ieu lain nu ieu, Aqsa nu ieu mah lain Aqsa disebutna Masjid Umar. Tah sebab di dieu kuari keur digali geus teu asing deui. Aya simpenan Raja Sulaiman, berikut aya kuburan Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam, tapi teteh teu beunang-beunang. Begitu dikeker aya ternyata wah eta teh bandang barang non kitu garana simpenan Kangjeng Nabi Sulaiman, emas teh, berlian teh, yakut dan lain sebagainya. Tapi datang ka kuari teu beunang-beunang. Kesulitan orang Yahudi gitu. Tapi ternyata memang menurut peneropongan jeung satelit aya di dinya. Maka kuari dek dibongkar total Masjidil Aqsa teh geus lain di mimbar bae, dialihkeun lantaran besi perang dunia. Aqsa nu asli ieu heula disebarkeun ke tafsir sia ada engke. Sihada tak engke aya penelitian ke unggal-unggal daerah di Indonesia khususnya lantaran terbanyak pesantren sedunia adalah di Indonesia. Mulai engke ye di Indonesia diinstruksikan bakal aya 24.000 pesantren nu bakal didatangkan 1.000 pesantren. 1.000 pesantren bakal diteliti teteh jerona ngaji naon kitab mana baik tercampur henteu jeung sekolah nu yayasan mah geus teu dianggap pondok pesantren. Ulah beja-beja ieu urang bae nu ngaji bae mah.
ulah beja-beja kanu saja nih urang bae geus nu ngaji engke kiai di itu ngaji kitu deui engke kiai di lembur ngaji kitu deui atuh nyaho kabehan kajeun seluruhna 24.000 pondok pesantren nu santrina ieu sa Indonesia aya 7 juta nu keur diopenan ieu teh tah na ieu 1000 pondok pesantren engke bakal aya penelitian ngaji naon bae fan terus engke kadituna dua alternatif imma erek diganti make kurikulum wa imma erek diperkuat kesalapanana lantaran melihat kehancuran moral bangsa Indonesia jauh dibandingkan jeung 20 atau 30 tahun katukang teh sangat beradab Indonesia di dunia ieu tapi setelah kuari ieu hancurna sarua jeung luar negeri contoh aya tawuran baheula mah urang adanya di Inggris di Jerman kuari nu tawuran urang Cikupa baheula nu gontok-gontokan teh ieu adalah supporter Juventus Inggris baheula tapi kuari mah ieu supporter susianya hosi aja sia meureun eta hosi itu coba teu karu ieu akhlak dek dikamanakeun ieu anak-anak urang nu karak SMP nu karak SMA berarti eta teh calon-calon pemimpin anu kalaluar ti unggal lembur sakumaha siraru butuh dukungan tete kos kitu teh tapi di satu sisi moralna deuk kumaha polisi sampikeun ka geus bingungeun da polisi ge sarua ieu deuk kumaha coba ieu kakarage awalan anu geus korban terbunuh dari tawuran tersebut geus sabaraha puluh mungkin ratus ieu kakarage sabaraha tahun tumbuh model kos kitu encan 10 tahun ke depan bakal kumaha melihat dari sudut eta ulama kuari keur mempersiapkan ke depan bagaimana setelah diteliti satu-satuna hanya pondok pesantren nu bisa ngedidik akhlakul karimah nah engke ieu bakal diteliti ulah kaget nya para kiai tenang bae mun ditanya ieu kumaha naon bae kitabna bejakeun hatul muin naon deui riya naon deui takrib naon deui sapina anu peruk besar naon sapina kajeun geus pokona mun ditanya engke ka dituna siap kan teh ieu teh disejajarkan dengan formal tidak siap dek disejajarkan jeung SMA jadi urang teh boga ijazah engke ijazah pondok pesantren teh bisa pake asup ka cinglung ka egel atau kemana bae nah ieu kompak kabeh utuh ulama nu 1000 teh ya engke sabaraha persen nya teh ieu suarana lamun 60% siap untuk disejajarkan jadi berarti pakai kurikulum tapi lamun 60% tidak siap tidak jadi pakai kurikulum tetap akan diutuhkan ilah akan dijadikan sumber dari segala sumber pondok pesantren tinggal kumaha kiaina lamun kiaina kuari bisa disogok kiai bangpak sama geus kitu kita kiai bae atuh disogok atuh kumaha hansip sudah ceritakan cak hansip pula mah teh ieu kiaina bae dek milih make nungguan saha nu mere duitnya tolol ieu teh pas sagede kiai eta sagede kiai tah eta kos kitu nah ya engke bakal aya tafsir sebabnya nyahoeun Amerika kekuatan di Irak adalah ieu orang-orang anu selalu naon kitu ngaranna memperkuat tafsir sejarah sedangkan sejarah adalah bapa daripada bangsa geus dipicen teh ka sungai Tigris baheula teh ku orang Yahudi buku peradaban Islam teh geus dipicen ka sungai Tigris timbul deui kuari mata kewalahan selalu aya atuh hadis Bukhari jeung Muslim teh apan terus-terusan dibaca ditafsiran terus datang ka kuari tumbuh deui teh di dunia teh anu memperkuat kesalapan masih alhamdulillahirabbil alamin ku Yahudi dengan cara dimodernkan kuari teh encan sukses mandak eta mah bakalna moal tamanu kos kitu mah bangsa yayasan moal didatangan ieu mah pondok pesantren salaf 1000 jumlahna bakal didatangan diteliti engkena teh nah ieu tinggal suara terbanyakna mempertahankan salaf apa mempertahankan modern engke bakalna aya tah hasilna nah mantak cik ulage bejaan ka kiai-kiai mun ditanya siap apa tidak disetarapkan dengan formal tidak siap bagaimana nanti setelah itu murid-murid anak bagaimana Allah saja itu baik
Tapi kan kita harus menciptakan anu kumaha sia bae. Nah, iya bakal. Duh, Masya Allah. Sebab mengaburkan sejarah nababari jahasan. Nggak timbul ke tafsir lainnya. Tuh dibaca, oh wal bisa. Tak merencana Yahudi tiba heula kos gitu mah. Alif hiji bae Al-Quran mereaksi. Percetakan dah Bandung sabara kali mengkaburkan percetakan dah tetep baik teliti. Alhamdulillah masih keneh loba nu hafizul nu bisa neliti tentang alif ba hiji komo sakalimah mah diusulkeun dari mantek pentas dicabut dicokot orang-orang nu brilian diurang nu hafizul Quran. Coba taseh dibalikan tafsir nage terjemahan anak terus mantak ayat terjemahan Wahabi kuarieu anu datang ka unggal kitu perumahan tetep bae teu bisa diterima. Ieu tafsir ieu bae Jalalain sangat sederhana. Urang dengekeun, urang paham, sangkan urang wauh jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Yahudi teh kos gitu karakterna. Datang ka Kangjeng Nabi. Padahal mah nyana datang nanti mawa kakufuran. Keluar Kangjeng Nabi kufur keneh bae diterobah. Walaupun dipayuneun Kangjeng mah ieu nyana amanah iman deuk ngedukung. Italah karakter musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya dijelaskan ayat. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu ilaykum bil kufri wa hum qad kharaju min 'indikum bih walam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun wallahu a'lamu bimuradi. Ngadengikeun ayat mah lain deui cili urang teh beda jeung ngadengikeun bangsa tembang Sunda lain deui. Komo lamun urang geus ngadenge kitu ngaran-ngaranna tembang-tembang Sunda cili teh asana ngagiuk-giuk bentar nikmateun kana jantung bari ngopi aduh ya Allah ngeunah mah di suara saha barang didengekeun hati ku sendang Gusti Allah bagus jadi santri Cilongok wari hatiku saya barang der bae ngadenge Al-Qur'an lain deui asa di badugan bae hulu dak diduk komo nu di juru mah kabadug Qur'an ngaranna hendak lamun aya anu nundutan berarti eta nyana keur kabadug Al-Qur'an sial cenah pugu aing nundutan sial mung sial sia mah wa idza ja'ukum di mana-mana daratang munafikul Yahud ka Kanjeng Muhammad kepada sahabat ngarariung nanyakeun berbagai permasalahan kumaha nya ngomongna qalu cak Yahudi amanna kami ngimankeun ka Kanjeng Muhammad dipayunin para sahabat atuh kami tepan macaan Taurat dina kitab Taurat tepan aya keterangan Nabi akhir zaman ieu Muhammad teh memeh maraneh geus kami leuwih ti heula nginaheun biasa ngomong tinggal di bejaan bae besi dek berjuang melalui naon bejaan kami dek kadukung andai kata kudu perang kami ti heula sebab kami nu leuwih nyaho amanna kami geus ngimankeun leuwih ti heula ka Muhammad teh nenek Muhammad aya ku kami geus dibaca-baca keteranganna ku ari geus aya manya kudu mundur kami eta Yahudi teh kos kitu masyaallah ngeunaheun kadengena wa qad dakhalu ilaikum bil kufri
nyana asup kamaraneh kabeh mutalabbisina bil kufri mawa kakufuran wa hum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi bari nyana kaluarga tetep bae mawa kakufuran berarti asupna kufur keluarga kufur tapi ucapanana ketika asup berhadapan jeung kanjeng berhadapan jeung para sahabat ngomongna aman nah berarti omonganana ieu diharap mah kitu ditukankeun mah lain omongan nu buang kawarah teh kos kitu kos urang musyawarah masjid di lembur begitu tek deuk nyeun masjid oh siap emang diharap-harap ngabangun masjid teh deuk ilaha geus pokona mah aing nu diharap eta ngomongna mah ngejeger-jeger kana ceuli panitia dok begitu berangkat saminggu ditungguan eueuh 2 minggu eueuh sabulan eueuh bahkan ngaco di tukang mah alah budak ngabangun masjid teuing sakieu keur darurat da urang dahar hese ngabangun masjid toloh tong panitia goblok tong panitia geus budak sok ditaluturkeun tah ai kapanggih mah kamari teu bisa hadir engke make beunang musyawarah deui mah hadir geus kudu tiheula geus diajakan geus kabeh tah dihareupeun mah masyaallah luar biasa wah hebat jasa tapi lamun itu kangen darurat kieu nya nyeun masjid belum habak masih kos kitu eta kos kitu teh karakter Yahudi di lembur Cikupa aya keneh alhamdulillahirabbil bukan lembur aya keneh masyaallah karim teh sowung-sowung kitu jeung kitu bae datang ka kiamah terus bae anu negakeun Al-Qur'anul Karim moal eueuh la yazalu taifatun moal eureun segolongan zahirina alal haq terus bae kajen teuing situasi jeung kondisi rupak luar biasa baheula zaman obor kuari zaman listrik baheula zaman surat kuari zaman SMS tetep bae nu taifatun zahirina alal haq moal suwung-suwung di luar negeri, di dalam negeri, di negara Islam, di negara kafir tetap baik janji Allah melalui hadis itu diucapkan ku Kangjeng Nabi tetap baik moal eureun thaifatun zahirina alal haq bakal aya bae saurang bae mah di hiji negara bakal aya bae di negara mana bae bakal aya bae atuh tangtu bae musuhna bae bakal aya bae turunan Abu Jahal ternyata aya nengtet di Cikupa eta tah nengtet nengtet teh jeung nongtot kakak adik nengtet mah leuwih leutik tibatan nongtot kos betik jeung betok betik teh leutik libatan betok padahal eta keneh tuh kos kitu nah itu terus wae meureun bahkan kadugalan beuki akhir zaman beuki tumbuh pesat nu zahirina alal haq beki saeutik beki leutik beki saeutik beki tapi tetap aya eta teh janji la yazalu taifatun zahirina alal haq tetep bakal aya bae di saat batur teh breg ngilu kabawa cah ka ditu tetep bae bakal aya bae jelema nu teger nyaritakeun Al-Qur'anul Karim nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi tanpa pamrih eta mah janji bakal aya bae jang ngoboran masyarakat eta mah geus nyaho mah sabodo dibedakeun haram ya haram atuh terus bae eueuh masalah tah mah emang meureun bakal dijadikeun suluh neraka ieu tah mah eueuh masalah dijadikeun suluh doang dibulak-balik dibalik-balik pake ngarerab tah eta mah geus sabodo bae ngan tetep bae bakal aya bae muncul bae dah muncul Gus Dur di Indonesia diakui atau tidak diakui dunia telah mengakui lantaran yang ada bakal merubah negara yang tahu hanya orang-orang tertentu keambil ku Amerika gulingkan kadangnya Saddam Hussein dengan gaya seperti Saddam Hussein geus kanyahoan ku Yahudi keambil ku Yahudi bahaya gede habisan timbul deui Gaddafi keambil ku Yahudi teh kieu ieu mah karakterna teh zahirina alal teh bermacam-macam kumaha situasi jeung kondisi jeung nagarana tak ti ulamana Said Maliki baheula di Mekah teh Yahudi geus ngomong bae hancurkan Said Maliki hancurkan tapi nu mampu ya maut dengan biasa bae Osama bin Laden tetep bae menggemparkan dunia
kajen kumaha ge informasina ulah aya nu bagus-bagus bakal muncul aya percaya atau tidak, mengaku atau tidak, justru Yahudi ngalawan Osama bin Laden. Kos-kos kitu mah zahirina alal haq, kos kitu tak per kabupaten, per provinsi, per negara bakal aya bae sekup nasional atau internasional. Zahirina alal haq teh aya bae. Sakedeung atawa kebelna lain urusan urang, urusan Allah. Ngan Allah teh kos kitu bae sejarahna tetep bae. Manusia teh supaya aya bae nyaho bae kana hukum teh tetep bae aya. Lantaran engke masih di sidang. Ketika persidangan akhir di mahsyar engke, maneh kunaon teu ngalawan kunaon milu ka Yahudi apa informasi aya cakabehan teh. Di tahun sabaraha maneh hirup? Tahun sekian. Saha zaman harita rajaan anu kiaina saha? Pernah maneh ngadege informasi? Pernah. Nurut apa henteu? Henteu, neraka sia. Jam persidangan. Sia hirup tahun sabaraha? 2000 sekian. Zaman saha? SBY. Kiaina saha bae? UJ. Jadi tak kenaon eta nyana. Anu zikir cek nyana. Zikir lah kumaha? Mere duit urang kanyana. Tah eta pan. Oh, berarti jeung UJ-UJ-na tadi. Gitu tadi tanya ke orang. Zaman saha sia? Hirup zaman anu kiai saha? Kiai anu. Pernah sia ngadenge? Pernah. Milu sia ngaji? Henteu. Haji sia nyaho ka hukum? Henteu. Kula mah ngan ngadenge doang bahwa aya kiai anu ngebentang-bentangkeun agama. Kula mah henteu sehingga kula mah mabok bae terus. Neraka sia. Jam sumpah doang kos gitu. Sidang bupatina. Bupati saja. Bupati anu. Nah, di zaman sia jadi bupati aya kiai we, aya saha kiaina sakabupaten. Catet anu. Saha ku sia pernah disogok? 99,9. Saha teu pernah disogok? Si anu. Ngabentakeun hukum, ngabentakeun. Pernah nyana nyaritakeun bahwa korupsi haram? Pernah. Ai sia korupsi tante? Ya etik. Berarti aya tah. Ngaji teu? Henteu pernah. Neraka. Tinggal kitu doang mah. Jang saksi doang ke dia umal kiamah. Aya bae zahirina alal haq murni. Jangan sumpah engke. Sia hirup di tahun sabaraha? Sekian. Aya kiaina? Aya. Nyaritakeun naon? Hukum. Nya osok ceramah? Osok. Haji sia milu kadinya. Haji sia ngalakukan henteu kula manuturkeun we. Sorga sia. Ha. Haji sia kurang sabarna mah salat ngan milu doang. Heuh. Gua mah disadaun kompetkeun we jeung si Abdul Qadir sakieu teh. Haji sia tadi itu dahar gula ge. Pokoknya zikir dahar. Mere sida kana henteu. Kunaon sia? Tuh mere kabeh nu tukang daharna. Ieu kunaon tukang daharna. Oh geus nu tukang daharna geus ka surga bae geus. Tadi kumaha jang saksi doang. Masyaallah zahirina alal haq kos kitu. Tetep aya bae. Anu teger per dunia, per kabupaten, per kecamatan, per desa aya bae sadesa. Sak RT ge aya bae RT santai eta teh jang saksi engke teh urang disidang saurang. Masyaallah. Nailah karakter Yahudi teh seperti kitu asup ka Kangjeng Nabi nyarita amanna kaluar ti Kangjeng Nabi mah lain deui padahal asup jeung kaluarna tetep bae mawa kakufuran. Berarti aya anu terselimut di dalam hatina, aya anu tersimpen di dalam hatina, aya anu ditutupan ya di jero hatena. Bajar teh meureun teu nyahoan Gusti Allah mendak diteruskeun ka dieuna. Walam yu'minu wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Padahalnya nama asup jeung keluarga tetep bae iman ka Kangjeng Nabi sama sekali. Berarti di jerona aya anu tersembunyi wallahu a'lamu Gusti Allah maha uninya bima kanu kana rahasia kana nifaq kana munafik nifaq nu aya nu tersimpen di jero hatena. Majar teh teu nyahoeun padahal Gusti Allah mah maha uninya kana kanifakan anu tersimpen di jero hatena. Urang ge kuari teh dipayuneun mah sumuhun di satu kang mah teu abeh urang ulah kanyahoan bisa bae ku jelema mah teu kanyahoan tapi ku Gusti Allah mah emang aya nu rahasia ja eueuh. Kanyahoan jang nyumput urang teh kanyahoan bae. Pangneangankeun hiji tempat nu teu kanyahoan ku Gusti Allah mun aya mah urang kadari itu deuk maksiat urang di ditu ngeunaheun mabok zinah judi. Ja eta mah pulo eta mah teu kanyahoan ku Gusti Allah teu kadeulean. Mun aya pulo nu teu kadeulean ku Gusti Allah asana
sameter 100 juta dibeli baik dek keindahan di ditu teh abeh teu kanyahoan ku Gusti Allah tapi pan teu aya kabeh ge kanyahoan ku Gusti Allah lah libagin min mafar tempat lumpat jang maksiat ka Gusti Allah. Jadi orang di mana baik atuh kanyahoan orang di imah leuleut TV Allah manyahoan wah isi aku nonton TV bae kadeuleuan kok kanyahoan ku Allah orang susumputan dek nonton golek deh ya orang mah kiai ieu make kumis palsu make jenggot palsu deu ulah kanyahoan ku masyarakat ternyata teh sok ngaharam-haram sakorodong haju asup ka handapeun panggung aja di dinya nya ngarokok be lu telah cilik teu kanyahoan ngadengkeun dalang untung be eta sindena teu kieu mun kieu nya kasih kakihan sinden bareng tanggah teh waduh dek lumpat bisi kanyahoan kiai teu lumpat kakana kajeun lah bil barokah teh kanyahoan we ku jelema mah bisa menghindar ti jelema mah tapi ti Gusti Allah moal bisa cak Gusti Allah sia menghindar ti makhluk ti sekitar sia hayang ulah kanyahoan majar teu meureun ca aing teu nyaho aing teh neuleukeun ka sia aing nyaho ka sia eueuh jang mabur Yahudi nu dipayuneun Kangjeng Nabi kos kitu disatukangin mah henteu ieu teh Allah mah wallahu a'lamu bima kanu yaktumun apaleun Gusti Allah mah kanu disimpen di jero hate para Yahudi. وترى كثيرا منهم يسارعون في الكفر والعدوان وأكلهم السحت Muhammad anjeun bakal ningali katsiron lolobana minhum ti Yahudi mayoritas jelema nu beragama Yahudi anu kalalapir bakal neuleuh anjeun teh yusari'una fil ismi nyana teh bakal gagancangan ngalaksanakeun dosa ya qauna sarian fil ismi lamun aya dosa buru-buru kudu pangheulana bae embungeun pandeuri. Nomor kedua wal udwan yana fil ismi mah dosa teh buhang bohong terutama omongan mah kieu tapi dicatukangeun mah lain dosa jeung sajabana kunyana teh dipigawe pangheulana wal udwan jeung zalim berbagai permaksiatan padahal mah ismi teh geus mencakup kana udwan jeung aklihimus suhat cek ahli naon kitu bayan mah ismi teh geus terkandung di jelona ieu adalah kidib ismi teh di jerona geus terkandung udwan ismi teh di jerona geus terkandung aklihi musot ngadahar barang haram ismi teh mencakup kana bil ma'asi mencakup kana maksiat wa dzunub jeung berbagai dosa-dosa tapi di dia dijelaskeun deui berarti ya ta'atul khos alam nu mantak dicaritakeun lantaran pohara jasa kalakuan Yahudi model ieuna mana hiji Yahudi mah omonganana lain deui per menit lain deui isu kieu sore kitu di hareupeun mah kieu disatukangeun melain eta Yahudi madak cek kolot baheula mah Yahudi mah okos keuyeub di mana-mana keuyeub tak bae cicing waduh nya mah ieu cacakipna ge kaluhur matana ge molot tapi mun toel de leumpangna mundur eta keuyeub matak Yahudi nu aya di urang eta adalah keuyeub teh kos kitu teh ini ismi bohong dua wal udwan selalu zalim aniaya ya kiai dianiaya aya ustad dianiaya aya pemerintah anu jujur jeung adil dianiaya aya pedagang anu bagus jujur jeung adil dianiaya bae iyalah karakter Yahudi teh nya nama teu resepeun aya kedamaian teh hayangna riweuh bae etalah Yahudi nah ieu Amerika Yahudi kos tidak senang melihat negara damai teresepeun neuli jelema damai nya nama hayangna kalut bae dibuatlah fitnah Ahmadiyah dibuatlah fitnah wah bermacam-macam nyeun tandingan iya Yahudi teh kos kitu teresepeun aya damai nya nama teresepeun aya pangajian kieu teh damai amat cenah teh ngararaji datang diuk ngopi ngarokok balanja balik pan damai teh kos kitu ngaranna teh
waduh teresepen di toko gitu teresepen jasanya nama tah nyin akses nyin nya nama bangsa nu teu pidameyeun tanu mantap geus bae di akhir zaman mah urang ngaberesan diri urang bae tentremkeun diri urang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran di jerona teu aya nu kaluar tina itu pembuatan maranehanana nu dibuat kieu politikna kieu ekonomi geus ancur-ancuran geus urang pula pilih bae salametkeun jamual kebal ieu hirup teh moal kebal ieu nah naon kitu ngaranna kitu ngahareukeun instruksi ti raja mah urang teh ieu hayang bener hese geus bae urang bae ngabebener tinggal bari ngadoa doakeun ieu nu keur ngalumpangkeun roda politik mudah-mudahan rada bener. Ai bener jasa mah jamual rada bener bae. Bener jasa mah jamual rada bener. Cak camat sial ngeureunana. Cak bupati emang moal ben moal we kajian kumaha. Moal cak ulah moal mah imah rada dong rada. Sebab naon atuh itu informasi di luhurna. Ai baheula mah nu mantak aya satpam teh aja ngajagaan pamalingan. Ai kuari mah nu malingna satpam. Dek bener kumaha atuh. Nu mantak aya pamarentah teh panjang urusan rakyat dibalik ku ari mah justru pamarentah urusaneun rakyat atuh dibalik dek bener kumaha atuh jadi DPR teh kiai anu ditangkep teh pan DPR eta teh wakil urang eta teh nu ngurusan urang sabaraha bupati nu ditangkep sabaraha gubernur nu ditangkep sabaraha menteri ditangkepeun eta teh pan nu ngurusan urang berarti nyana urusan urang jauh keneh ka bener teh ieu rada bener rada hese bener geus urang ngadagoan rada bener urang ieu urang ngabebener babarengan urang na rakyat nu bener bari ngadoakeun ka pamarentah supaya bener lantaran ieu nagara urang kabehan tanggung jawab urang kabehan kitu kene agama tanggung jawab urang kabehan baik individu urang sorangan maupun ieu teh kabehan pamajikan urang anak urang rapihan tetangga urang daek jeung teu daekna mah teu sabodonyana teh mah Allah nu mere hidayah Muhammad anjeun bakal ningali lolobana ti golongan Yahudi anu mayoritas manyana mah guragiru dina ngalaksanakeun dosa guragiru dina ngabohong guragiru nyana mah dina zalim guragiru dina ngadahar haram aklihimus suhat karisa seperti sogok-sogokan riba jeung riba-riba lamun teh mah aya kreditan nyana mambung tinggaleun ku batur ti heula nyana malah mere informasi ka babaturanna supaya nuturkeun nyana kitu kene lamun aya pilkades pilkada pilpres eta teh ngadagoan sogokan-sogokanana eta teh aklihimus suhat haram teh riswah eta teh haram tapi pan boro-boro hansip kiai na ge ngadagoan haram mantap kiai itu jadi panutan mantap kiai ngomong kunaon nya ka aing teh daek ngararaji heran jasa aing manu ngaji teh eta tadina aya 100 kuari ngaletikan jadi 20 ulah disalahkeun nu ngajina lantaran eta omonganana timbulna tina tanaganya na meunang nyogok aya atut liwatnya na nyokot eta hayu sia kiai kamari dibere 100.000 kan ngaku sia rukun wudu sia moal laku kajian ku tetep ceuli aing datang ka laku bae aing mah percaya jasa ka Al-Qur'anul Karim percaya jasa ka ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi percaya jasa ka ucapan-ucapan para supi-supi lamun betul sia ngadahar sogokan kos kitu nu 3 juta aya kan aya nu 3 juta anu sabaraha juta deui sia meureun diberena ya Allah ya Rabbi nah dahar ku sia ucapkeun ku sia rukun wudu tek datang ka laku bae cenah udang-udangna gede 5 make udang-udang sia ayo tumpukeun cenah geus kolot jenggotan jeung geus huisan moal laku sia gajen kuku paling disengseuikeun sia naon sababna ye energina tina tanaga hasil daripada rizqah wa aklihumus suat bejakeun ka kiai nu make udang-udang ya kitu kitabna besi teu percaya wa aklihumus suat Yahudi nu gegeuraan ngadahar barang sogokan rukun wudu cenah teu laku bongan sia
bongan sia baheula mah kiai teh cara ricing we diondang kiai kalimah kula pangmagahankeun ngaji hayang nyaho rukun wudu duh pohara jasa ta kiai boga mustika ti Kanjeng Nabi rukun wudu jeung rukun salat dipake kahayang ku tatangga panggil deui ka ditu duaan tiluan ge kiai pangmagahankeun kula berarti energina luar biasa ieu mah deuk bae urang deuk ngayakeun pangajian teh saha nu ngajina kian sanu gajian sekian esok wahean gitu sakitu hebat ngomongna lain ngomongna kunaon kamari hadir iman di lapangan nya nu ceramahna ayo sia dicisokat di bararek kiai duit di belah raja sebelah raja di pasar kemis ayo mah ngabejakeun doa ulah disalahkeun mun rukun wudu sia sanajan geus tamat fatul muin sababaraha kali geus diiring dicaringin di mana tapi energina pake kos kitu ulah sambatkan nyai ieu wa aklihi busut santaran aya karakter Yahudian di jero cenah kula mah dicokot ieu aju menta deui ai lain lalagaan ieu urang keur ngaritakeun Yahudi horeng aya karakter Yahudian di kiaina tah di dieu baca sakali dia hayang resep ieu masih ai geus horengan teu kudu ka jawara ona meureun di karakter Yahudian rada pantes meureun emang aing mah kos kitu waktekna tah teu mah kiai sakali deui pan mah kiai make udang-udang kikiwirna ge panjang tapi pan sogok iya ayatna baca deui goyeng Kejijan kabacain dari ku kiai atuh magaring ku kamaring mah teh aya gori hadis sia nyawan we tak kiai jeuna lain nyawan we ingin nanyakeun sasa kiai nu hadir kiai anu tikukun aya anu aja itu pasar kemis aya kiai anu ceramahna sa si anu didukung ku sa ku kiai anu deleukeun sia gerak ngaji sia jeung masyarakat masa depan sia suram sia parukunan sia mah laku sia ka jeung kumaha ge sakitu bae eta mah diancamna lain ku aing Al-Qur'anul Karim ngancam baca deui going wa tara aduh lo pakai itu cisoka yang ngararaji kamari dibere duit sial jajakan atuh ieu mah jeung kiai batu ka dieu aya loba mah duh masya Allah inggis lain masalah ilmiahna apikna baheula mah boro-boro disogok aya tek bae nu ekah embungeun ngadaharna kurang can bisa ilmuna baheula korban teh embung kurang can bisa ieu narimana ilmuna beusi salah ieu teh pan ibadah lain daging sambarangan ku ari mah pan kiai ngatuh ceker ka ditu ka ditu tanduk kulit babagi ka ditu dagingna ka imah aduh aya ararisin jas aduh Gusti Allah Hese lain ilmu mah babarin mendak cekolot baheula babari ngaji mah nu hese make na ta eta kos kitu kuari cara petang jasa teu masantren ge kuari jadi kiai Haji Oma Irama teu kadenge jama santrena sugan kadenge di Cisoka masantren henteu tapi jadi kiai atuh kiai bae ka ditu henteu saha nu nyalahkeun eueuh ngan saha nu deuk nuturkeun hukum menang di kiai haji dan kiai-kiai sederetanana lain ngahinakeun mangga hak masing-masing sama dakwah mah tapi kudu ngaragap dada di mana aing mah santren baheula dakwahna atuh nya mah kuduna di panggung bae dakwahna teh ulah di masjid jana mah jeung geus ngadengekeun ge make anting make kongkorong ka dieu tah kongkorong emas kongkorong anjing dipake ku nya kitu atuh dakwahna mari kita dengarkan jeng ya anda dakwahna kos kitu ulah di masjid make sorban ulah lain potongan atuh nya nama tah kos kitu jadi nya nama dakwahna dengarkan ya tidak ada Tuhan selain Allah la ilaha illallah
Aduh Gusti Allah henteu salah ngan kos gitu dakwahna seksuan hiji dua atur milu kanyana ngan haji di masjid make udeng-udeng mah dakwah lain kos gitu sakarakter dakwah teh asal di jerona ikhlas insyaallah nah jelema-jelema nu berkarakter Yahudi watara kasiyam Anjing Muhammad bakal nulung mayoritas ti Yahudi berkarakter yusayyauna fil ismi gegeraan gagancangan musabakohnya nama paheula-heula dina ngalaksanakeun bohong dina ngalaksanakeun berbagai pernasiatan wal udwan jeung zalim wa aklih musuhat jeung ngadahar barang haram sogokan riba jeung berbagai haram-haram malah barang dina kitab kabair teh lamun aya engke di akhir zaman lain lamun bakal jasa hiji sogokan teh teu karasa haram di akhir zaman mah kuari mimiti kamari ieu mah aya ge di DPR doang kemudian di Pemda hayang naik hayang jadi pimpro dan lain sebagainya nyogok ka bupati kemudian hayang naik guru jadi guru honor hayang jadi guru PS tina jadi guru PS hayang jadi kepala nyogok hayana di kalangan kos kitu bae kitu kene hayang boga naik jabatan polisi misalnya tina beret hiji kana dua tina balok hiji kana balok dua atuh ceuk urang mah nyogok teuing balok di mah aing ge loba panggul we los ku sia tuh tina bintang hiji kana bintang dua datang ke bintang 7 paruyeng nyogok teh mana aya nu henteu nyogok alangan kitu bae dek ke industri masuk ka dieu baheula mah teu nyogok di tahun awal industri masuk ke pasar kemis nu urang nyaho bae sugan make nyogok henteu malah ditambayan ka dieu teh limbahna ge sanu daek teu nyogok mangga lantaran hayang kebersihan di jero pabrikna lantaran dijadikan ajang kuari mata aya wadahna yayasan kuari mah urang teu bisa masuk pabrik langsung kecuali ditampung heula di yayasanana kudu nyogok heula nu 1 juta nu 2 juta nu 3 juta nyogok wancaing geus apsu pancan sogok menyogok teh geus teu karasa haram geus teu karasa haram nanya ka kiai kumaha aja teu bisa lamun teu nyogok mah teu naon tuna naon bener kiai bener pokona mah ka dieu bae unggal bulan ngadoakeun cek teh teh kiai upload deui sarwana kudu tegas kiai kumaha ieu lamun teu nyogok teu bisa ulah haram itu sabodo sia eta mah geus nyana di alam ku Gusti Allah oh berarti tegas adapun nyana dek durut-durut urusan nyana ulah kieu puluh ya kiai kumaha aja lamun teu nyogok mah teu bisa nya teu bisa heuh nya nya oh kiai yang teu bisa jasa cuma tuh aduh tenan naon lah sekali-kali mah teu naon engke sia lamun geus asup atuh ka dieu sering mau jeruk ka aingnya tolong kiai mah potongan goblok gawe eta kiai Allah mah lain kitu kiai teu bisa ieu mun urang jadi pemda teh mun teu nyogok teu bisa kata haram geus balik cenah nurut teu nurut urusannya ngan kiai di alam ku Gusti Allah oh cak Allah kiai aing sia naik derajat sia rajan teu boga mobil oh masalah guys Masya Allah karim di akhir zaman teh bakal sogok menyogok teh rakyat kabehan kuari dek jadi lurah-lurahna nyogok rakyat da disogok kabeh kan baheula mah tek dek pilkada dek naon kitu ngajadikeun bupati tah eta teh hanya dewan doang kumpulkeun aya sabaraha kursi ya di urang teh aya 50 kursi beuli 30 geus mayoritas suara geus kajeun mah ka neraka emang rombongan neraka ieu teh mah kata tapi rakyat papan henteu kasogok-sogok tapi ketika drek dibuka otonomi daerah ya pilih langsung ku masyarakat masyarakatna dibelian geus aya tanda tangan malah zet wah luar biasa aya sabaraha persen kiai anu teu narima sogokan aya sabaraha persen tokoh masyarakat nu teu narima sogokan aya sabaraha persen pemuda nu teu narima sogokan eta lah nu ahli Allahna anu surga anu mempertahankeun kajeun aing mah henteu ngarokok ge nu penting mah aing mah cak Allah bae aya sabaraha persen nu kos kituna sadesa coba hayu masyarakat geus disogok kabeh riba kabeh aya sabaraha persen nu henteu ngridit kagincu-gincu ngridit kabeh ngridit nah ieu engke lamun ngridit bakal dibere azabna 3 rupa hiji bangkong
bakalna bangkong loba sekos zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Nomor kedua cacing ke Singkarayap. Nomor katilu hileud ku ari di Jawa Timur, hileud 3 kecamatan Ambalaya hileud. Riba teh riba jeung sogok. Nomor kaopat opat perkara ieu keong bakal. Keong mah geus loba di Karawang baheula, di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Asal geus Ambalaya riba jeung sogok 4 perkara. Hiji kodok, nomor kedua cacing, nomor katilu hileud, nomor kaopatna keong. Tah ulang kula mah deuk nanya bae ka urang Cikupa hayang nu mana. Hayang nu mana eta siksa. Inggis jasa di zaman Kangjeng Nabi Musa mah dibukakeun wadah sangu. Bangkong urang asup ka kamar teh anggal segala rupa piinu ku bangkong kamar, asal di kaluar-luarkeun timbul di bangkong hese teu bisa sare di kursi bangkong di mana bangkong bae ieu keur masak ngagolotrok bangkong di dinya. Masyaallah ai geus azab mah kos kitu. Iki cacing tah kuari coba eta di Jawa Timur, ya Allah ya Rabbi hileud garayap di kaluarkeun hileud deui beak daun-daunan beak tatangkalan ka imah-imah geus sabaraha teu bari sasare nilib sare ge moal bisa ku kitu ya mah kudu tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus dimimitian ku tsunami Aceh urang teh, kemudian ku bitu gunung, ku gempa daerah berdaerah kemudian di Jepang anu luar biasa diurang saeutik deui hampir jasa ieu nu mantap kudu loba istighfar ye Banten teh keur diancam bae ku Gusti Allah. Ulah beusingan ngomong leuwih teuing ieu teh rempan jasa ieu Banten teh hiji Merapi kadua ieu aya goncangan naudzubillah min dzalik wa min Lalik begitu diteropong ialah 2 sogok dan kredit. Geus Ambalaya persentasina teh geus meludak anu luar biasa. Mantak lobakeun maca eta teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mukminin. Eta bae dikembangkeun ku urang terus beranjeun peuting. Ieu bahaya sesogok teh geus teu ngarasa haram. Riswah teh ar-rashi wal murtasi padahal ieu pinar nun nyogok jeung nun narima sogokan neraka padahal jelas. Tapi kan kabehan ieu mah tuh. Tadi gecek kula sabaraha kiai nu ngomong kula mah ulah dibere duit kos kitu. Takarak ditambahi doang mending mun gede. Cepet doang. Ya, baik naon cepet. Masya Allah. Karim sabaraha ustad malah dikekentongan aku kiai ayo tanggung jawab mama tanggung jawab kayak di akhirat ku mama disafaatin lain safaatin ayo geus ku mama geus ulah ngadengekeun kiai kiai nu ngaharam-haramkeun jeung mamang ke ka neraka jahanam. Udah di akhirat di akhir zaman geus kos kieu. Nah, nu riba geus teu didengekeun, malah kiai nu nentang kana riba. Tidak ada riba, tidak ada. Ieu mah hanya dimuajalkeun. Riba nu kumaha nu teu riba. Geus dibahas teh kos kitu teh muamalah riba, tapi tetep bae kiai nu nentangna. Sabodo teh. Nah, ieu di akhir zaman bakal Ambalaya nu kos kitu engke diberena 4 perkara. Di samping nu tadi teh idza zulzilatil ardu zalaha digunjang ganjing tanah ikhwan riba jeung riswah teh Ambalaya bakalna zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu athqalah. Nah eta digunjang ganjing ku urang geus kadeuleu ku mata ieu geus kadeuleu jasa ti mimiti tsunami datang ka gunung datang ka goyang-goyangna sagala rupa geus tapi tetep bae urang teh ditegor ku Gusti Allah dinasehatan ku sungut mah geus teu bisa dinasehatan langsung ku gempa ku Gusti Allah tetep bae teu kana nasehatan buang kawarah jasa. Pohara ya antara sogok jeung riba teh pohara jasa. Masya Allah berarti ya ambisina geus ambisi duniawi kabeh. Timimiti kiaina geus puguh pejabat mah atuh geus tinggal digoyangkeun bae ku Gusti Allah. Jacak Allah teh eta mah siksaeun aing. Sia ngarunya ka bapak sia ngarunya ka anak sia teh masih saeur aing cek Gusti Allah balikeun gebrag sekian ribu pae.
banjir kan tsunami kan emang siksaeun aing cek Gusti Allah kajeun teh aya ahli aing hiji mah ku aing jadi salametkeun ieu tah mah dipilih keneh ge kan kadeleuna doang ku mata ambalayana ieu teh mata sing hade jasa sing hade ieu geus kadenge ku urang teh kamari ieu mah atuh keong ieu kuari mah ieu masyaallah hileun bulu atil karena geus 3 kecamatan kuari lain tambah merembet geus 4 kecamatan beuh mun diliwat di Jawa Timur dek bae ka Tangerang na Cikupa Jaya Citra pan didinya mah pasar Kemis mah moal diliwat ka Ciku sekepata bener aman pasar Kemis sekali tukar aja tinggal pasar Kemis dong sakaligus ke Jayapuri cenah didinya aduh Gusti na'udzubillah min zalik wa min zalik la ilaha illallah hese jasa hanya beberapa gerintil tapi tetap baik aya bae nu tersentuh haram disalametkeun diri urang anak urang pamajikan urang eueunan urang ngeureudit salametkeun urang tidak sogok menyogok sabaraha sia aya nek nyogotna berde tah 200.000 mah naik atuh 500 mah naik atuh 1 juta 1,5 juta lah tawar menawar Gusti Allah dan manda kurang imah sakadar nyaritakeun ti pemerintahan mah geus ti baheula sogok menyogok guru-guru geus ti baheula sogok menyogok teh nya kemudian lapangan kerja Tanjung Priuk dan lain sebagainya geus ti heula tah mah sogok menyogok teh limbah pabrik nu tadina digratiskeun lantaran ayeuna mah aya kamangpatan nu luar biasa sogok menyogok malah jadi huru-hara gede kuari mah nu endek asupna ge make sogok menyogok dek milih pemimpin ge sogok menyogok mana kuari nu aman tina sogok menyogok mana henteu aya nu kieu saurang bae lah aing mah geus mah seperti kitu disogok ieu teu bawa bae ka ditu ke milih mah kumaha teh bae itu teh tawaran kredit teh mal sada bagus teh jelema teh bagus teh hampang teh ibadahna ka Gusti Allah pasti jasa sampang aman tina sogokan aman tina kreditan eta karakter Yahudi teh kos kitu teh musabaqah gagancangan guru-guru dina ngalaksanakeun dosa zalim jeung ngadahar sogok-sogokan termasuk riba-riba lebih sama kanu ya malu iya panggoreng-goreng na pagawean Yahudi nu dipigawe kunyana model tadi emang eueuh kiaian di Yahudi emang eueuh kiaian di Nasrani laula yanhaumur rabbaniyun wallahu a'lam